Teh Rina keripik kaca mau nyampe ke Saudi heg teh bari ngirimkeun jeung fotona walah lain danya mending ngajenghok pas maca komen eta walah cek abi teh meni jauh-jauh teuing nepi ka Saudi kumaha CO ari sugan teh CO lewat aplikasi iPad henteu cenah eta mah jadi titip ka keluargana mah masih di Jabotabek dan ternyata si teteh ieu teh tos jadi pelanggan setia tos beberapa kali order payun ka Taiwan ayeuna tos ka Saudi ya Allah ieu keripik kaca Teh Rina meni tos jalan-jalan ka luar negeri ayeuna mah keripik kacana heula nu jalan-jalan sugan ke atuh kapayun nama teteh owner nanya anu jalan-jalan ke luar negeri amin. Oh nya sekedar mau menyampaikan tadi teh aya nu komen di live. Teteh abi mah CO tapi nah geuning pengirimanana ti Yogyakarta. Kok bisa nya cek abi teteh abi mah sanes di Yogyakarta ieu abi pengirimanana ti kota Tasikmalaya. Toko abi mah ieu hiji-hijina nya teu aya anu lain deui. Nomor oge pokona mah tos tertera di bio nya sok DM we lah. Lain nomor eta pokona mah berarti sanes abi nomor abi mah hiji-hijina. Ya kedah lebih hati-hati deui we bilih aya nu mengatasnamikan keripik kacana Teh Rina. Terutama kan kanu orderna manual pala laur lah sok ayeuna mah mending keneh CO dina keranjang kuning ieu we lah utama kanu tos jadi pelanggan setia malah pasti tos tararangeun nya pengirimanana ti kota Tasikmalaya. Cus segera careo dijamin anu tos nyobian mah pasti we deudeuyeun soalna ieu ge tos pelanggan tos di mana-mana masyaallah alhamdulillah. Insyaallah diusahakeun pengiriman tepat waktunya. Teu sabar hoyong gera nyobian keripik kacana Teh Rina cenah gara-gara ngaliwat we di FYP sok mangga gera dicobi.